Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng encing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang diajar ngeunaan kalimah pananya. Tujuan pengajaran dina bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta siswa bisa nyieun kalimah pananya dumasar kana jawaban nu geus aya. Tah, ngeunaan kalimah pananya teh biasa sok digunakeun upama urang hayang meunang katerangan ngeunaan hiji hal. Jeung biasana deui kalimah pananya sok dicirian nyaeta ku tanda tanya. Ieu aya contoh-contoh nu kaasup kecap pananya. Nu kahiji aya naon. Kecap naon biasana nu ditanyakeun teh nyaeta kajadianana. Terus nu kadua aya deui kecap pananya saha. Kecap pananya saha anu ditanyakeunana biasana jalma nu ngalaman kajadianana. Terus aya deui nu katilu nyaeta di mana. Di mana biasana anu ditanyakeun teh nyaeta tempat kajadian. Nu kaopat aya iraha. Kecap pananya iraha biasana anu ditanyakeun teh nyaeta waktu kajadianana. Terus nu kalima aya kecap pananya kunaon. Kecap pananya kunaon biasana anu ditanyakeun teh nyaeta sabab kajadianana. Terakhir anu kagenep aya kecap pananya kumaha. Kecap pananya kumaha biasana nu ditanyakeun teh nyaeta proses kajadianana. Tah, aya contoh kalimah pananya. Kamananya adi aa nu geulis teh dina kalimah pananya eta ngagunakeun kecap pananya kamana. Anu kadua saha eta nu make baju beureum teh. Kalimah tanya nu kadua ngagunakeun kecap pananya saha. Anu katilu di mana jang eman teh sakolana. Kalimat tanya nu katilu ngagunakeun kecap pananya di mana. Tah, kanggo pelajaran dinten ayeuna ngeunaan kecap pananya materina mung sakitu. Kanggo pancena aya dina buku paket bahasa Sunda kaca 27 sareng 28 latihan 3. Tugasna nyaeta hidep nyieun kalimah pananya dumasar kana jawaban nu geus aya. Sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna ngeunaan kalimah pananya. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku hidep tiasa kartos. Menghilap dikerjakeun oge tugasna pamintos rengse enggal-enggal dikempelkeun. Hatur nuhun kana pratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.